Apa. Geningan pepanggih ya nama Ah, siya Kang. Iya naon Kang. lain aya naon-naon lain aya naon maneh teh kurang neneangan kaditu kadieu kapanggih nyumputnya maneh Maksudna naon ieu teh kira jelas Kang. Maksudna. tong sok api-api maneh teh kurang diteteangan ti kamari encan mangkukna eueuh encan basa poe minggu eueuh kamana wae eta maneh teh Aya we Kang. aya bari teh kapanggih tong sok api-api maneh teh Api-api naon ieu teh maksudna Kang kila. Halah, abina rada tebleng deh ieu teh. Halah lieur. bleng we bisa maneh teh dari mana ingat teh Naonnya maksudna? Halah lieur Mas Taka. teuing masalah lieur mah eta mah urusan maneh ingat teh maneh boga hutang ka urang Iraha teh nya. be nepi ka pohona eta geus mang bulan-bulan maneh teh can mayar ka urang minggu kamari eueuh bulan kamari eueuh encan tahun kamari kira-kira mayarna maneh teh sok hararese kitu Nu mana teh nya ieu teh Kang da kada jelas. be masih kene poho eta harita kan maneh teh pernah nginjem duit ka urang teh 20 juta layan Tahun sabaraha tah? tahun 2015 maneh teh nah make poho gitu anjir koplok abong tara ditatagih kurang Kang poho. Basa nginjam duit jangan borong balong teh nya. geningan ingat ada kira mayarna sok aya bayar aing keur butuh ieu teh Ampura Kang can aya ayeuna teh. Kamar bari itu teh ngaborongna kan apa nyalira tuh Kang teh kenging lauk. teuing eta mah masalah menang lauk teh nama lain urusan urang atuh nasib maneh we eta mah urusan maneh pokona maneh kudu mayar ka urang geus lila ieu nungguan arep datang ka ieu mah setor eueuh tahun kamari di dagoan eueuh bulan kamari di dagoan eueuh Pugu Kang ampura pisan. Abina tuh da mabok waya deh. Kana ciu kana tuak. Tacan double ye eksimer. Siap kan kitu we. nah hari nu kitu kabeuli maneh teh Da eta mah tuh pananjang enjoy teh Kang. Hari Akang kumaha. ya dengekeun tong kitu kababaturan teh teu siga keur butuhna maneh harita datang ka urang butuh duit 20 juta lolong seran geuning yang nyewa balong teh Pugo eta teh Akang peda balongna teh ageng gitu. Ari pek laukna sakedik teh aya. Terus dibedahkeun ku nu gaduhna teh katipu abi ge. teuing eta mah masalah katipuna mah eta mah urusan maneh ngan eta masalah maneh jeung urang can beres ya geus mang tahun-tahun kieu dipopoho ku maneh dek kitu wae Tuh kumaha Kang tacan aya. Danana teh tacan aya. kudu atuh da eta mah kudu dibayar dek iraha kira-kira eta mayarna kamari eueuh mangkukna henteu
gitu maneh mah babaturan teh babaturan mah glosor ya pangabutuh teh dibere pugu oge akang gitu teh atuh abi teh basa nambu teh langsung gelosor. maneh mah ukur atohna we niat mayarna eueuh sok eta dek kira-kira mayarna Kewe kang pamigir 200 sugana tuh 2030. gila tuh mayar 2030 mah podo iya tuh diperhatikeun saeutik malah ulah sok api-api poho panggih jeung urang api-api poho diteangan ka imah maneh eueuh di WA tarang ngabalas rek kumaha ya beresna coba baik gitu wae Nya kang gitu teh abi teh aduh Gusti. Poho sanes alim ngabales WA gitu. Dah itu teh aya kuota. Jadi abina jarang aktif WA teh. eueuh kuota anjir genengan kurang dicek WA na aktif wae kamari aktif mangkukna aktif basa peuting aktif di chat kurang tengah balas-balas nah maksudna eta teh ngewa ka urang lain nganuhunkeun baba Pugu akang itu teh teu kabaca. genengan checklist hejo 2 tong sok api-api sia teh bah kudu dibayar utang mah hutang masalah hutang sebaik mah penteras teh tah tuh mana wae anjir Nya akang ngampura pisan. Ke ku abi dibayar. Pamiga 200 abi kan bade ngical heula eta kukutan gitu. emang boga kukutan naon maneh Apana daya ayam adu akang ke urang ngical ku abi. moal mah ieu anjir hayam adu laleutik kenehnya Nya kang beuki we gila atuh nungguan gede payu nepi ka 20 juta ira teuing kesel atuh urang nungguana kudu dibayar maneh teh lain kitu wae Nya kang ke dibayarnya kalem. Alah salieur ieu teh. naon maneh geus enjoy eta kana tua kana ciu Kang lieur alah siga rek ngalepek ieu teh. maneh mah rupa-rupa wae kana ciu di paju mabok di paju mayar hutang kalau anjir teh babuk gerak kurang Alah lieur aduh lieur. Alah. malah ngajongkeng si koplok lain muguhkeun mayarna iraha nah horek dipake kurang duitna terbutuh pisan